Beuh, di suasana indah sana. Astagfirullah, itu salah. Budak lalu tikus beberogohan. Bejakeun geus mun gaya. Nah nih, Ada budak di situ tuh diunyur karena naon sih? mana? Tuh, Kena nih budaknya. Ayo coba orang teangkeun, kena naon sih budak kaleutik-kaleutik. yuk. Woi, budak, kena naon sih di dia? Wastaga, ieu pan leuweung ieu. Kunaan kumpulan di dia. Atau ulin mang. Keur ulin. Pan ulin mah mau bicang datang ka tilu kumaha sih? Nyaho ya budak nutur-nutur baik. Ih, jadi sirik kayaknya. Menya nutur-nutur datang ka tilu. Waduh, bahaya ya budak ya. Ada sih nya, belum macam-macam ya. Mamang lamun ngadeng ya macam-macam di bahaya urusan ya. Ada. Itu pokok itu heula tuh benar deui. Waduh, ieu keur naraon di dieu ieu guguruna ye hiji tah. Keur naraon ye? Nah, orang kerulin yang ngeluk-ngelukun baik. Robi, Aisyah ngomong naon wangi yang gitu dong jelma mabok. Oh, jing wangi yang mah kitu kos naon? Tepuh kadenge ai ngomong. Atau mah orang ngomong negosieu keur lahir. Oh, jing eta ngomong kos kitu ti lahir tong ngeunah didengena. Kumaha eta ngomong ti lahir kos kitu? Nyaho jeung dong jelma gagu. Ya kira balalik babukan ku hiji-hiji saleutik-leutik ku kumpulan bae. Lah, urang balik lah. Mi, gelokon batur sia duaan tuh. Anu diluru nyurlin mang. Ah, sabodo. Oh. Woi, Robi, kenapa? Tadi jah. Nek naon? Kadio be dikitah kadio doang ge. Kadio. Naon mang? Ayo bengi lu. Ayo tuh. Dari yuk. Naon? Rame amat. Kuku iya ya budak dileuweung mararawa bintang datang ka tiluan. Lieur naleuna dileuweung. Oh, tak budak tah. Kayak gitu budak tenang gitu. Kuku iya budak laletik keneh ge geus mararawa bintang marojok di sawah. Kumaha keneh eta kos kitu. Di mana mang? Orang kerulin bae di situ. Ku galopok. Tadi saya kenal naon di ditu. Moal behe ngomong tadi mana heuleu. Bukan naon jeung mang hiji-hiji lah. Engke mah ulah karar itu deui nya ditempok ku mamang paling tongeunaheun eta kos kitu laleutik keneh. Nya, Oh, awas yo lamun kapanggih deui. Geus, balalik. Ayo geus beres mah. Ulah kekituan deui nya. Balik. Sia moal balik itu, Mami. ye budak sebalik itu. Enggak sudah datang ka imah makan itu. Oh, tuh orang baik ah. Ngolor.